doakeun ku pribado sing damang lahirna sing damang batina sing saroleh marurang kalihna sing harasil usahana sing laloba duit sing laloba beas sing laloba pare sing laloba hutang. Alimnya loba hutang paling sakedeung deui rek nganyu ka Koperasi Merah Putih. Pak Kades pan tadi gitunya. Terus sok ngararanyuk we tah ka Koperasi Merah daripada ka Bang Emo gitu. Kosok di nganyuk ka Bang Emo kosok. Alhamdulillah anu tara, mudah-mudahan sing dihampura dosana ku Allah. Amin Allahumma. Siap pangaosan siap. Dugi ka jam sabaraha? Dugi ka 10:30. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Doa pribados nu baris diuningakeun aminan ku sadayana. Siap? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Rabbal hartosna naon kumaha? Teu apal hartosna aja. Oh itu eta mah da bahasa Kangjeng Rasul doanya ku bahasa Ciorai. Allahumma ya Allah ari mugi Gusti ningalikeun na ka abdi sadaya al haqqo kana bener jeung Gusti. Warzuqna sareng muga Gusti ngabisakeun ka abdi sadaya ittiba'ahu kana ngalaksanakeun bener. Naon margina ayeuna nu namina bener teh geus ditemong-temong timimiti belah tongoh nepi ka urang akar rumput ngan nu jadi masalahna urang teh hese rek ngalaksanakeun bener horea we kana bener mah maka eta teh kirang langkung panginten urang sadaya dina ngadua kadang teu di aos atanapi urang teu apal hartosna ai di aos mah sering wa ari sareng mugi Gusti ningalikeun ka abdi sadaya al batila kana salah warzuqna sareng muga Gusti ngabisakeun abdi ka abdi sadaya ijtinabahu kana nyingkahan ngajauhan eta salah. Ayeuna teh salah geus apal bener geus nyaho kana salah masih keneh sok ngeureuyeuh kana bener masih keneh harares. Maka doa ieu sangat penting. Mudah-mudahan penting ayeuna ditingalikeun ku Allah benerna bari urang bisa ngalaksanakeun bener. Penting ieu ku Allah sing ditingalikeun salahna bari urang sing bisa ngajauhan salah. Allahumma amin ya rabbal eta inti pangaosan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin amma ba'du ay ba'da tahiyah. Hadratal mukarramin sajumlah jamaah ahli pangajian nu aya di ruang lingkup DKN Ar-Rahman hormateun pribados oge di luar lingkup DKM Ar-Rahman nu tiasa nyampak hadir di kesempatan urang bersyukur ka Allah penting ayeuna dikeresakeun urang sadayana tiasa ngahadiran pangajian. Berjuang ibu hadirin rahimakumullah ngalengkahkeun sampean ka ieu pertempatan bukan perjuangan yang ringan. Sabab teu setiap jalmi nu terang penting ayeuna pangajian tapi teu kersa teu dikeresakeun ngalengkahkeun sampean. Maka urang tos ada satu strip lebih baik daripada orang yang tidak berangkat ke pengajian. Insya Allah
jamaah sadayana didoakeun ku pribados langkahna sing janten langkah ibadah nu ngajantenkeun tabungan amal saleh masing-masing nu tiasa nukeurkeun kana karidhoan Allah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salajengna sholawat sinareng salam salamina ngocor ngagolontor ka pangkonan anu agung habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asbab wasilah urang iman, sabab urang Islam, ku sabab aya dakwah na Kangjeng Rasul. Walaupun urang sadayana teu sajaman sareng anjeunna, walaupun urang tak pernah melihat pameun teu indahna Rasulullah, teu kantos kuping suanten indahna Rasulullah, tapi urang dieu sadayana iman, urang dieu sadayana Islam. Ieu mangrupakeun nikmat terbesar, maka kudu disyukurkeun ka Allah. Apalna urang iman, ngakuna urang Islam, sabab aya nu ngabejaan. Saha nu ngabejaan nya otomatis jalmi nu apal kana ilmuna. Saha jalmi nu apal kana ilmuna teh nu sok disebat para kiai, para ajengan asatid nu aya di leuwur urang. Sabab anjeunna eta mangrupikeun estafeta Kangjeng Rasulillah, disebatkeun dina hadisna al ulama'u warasatul anbiya. Para kiai, para ajengan ulama namina mangrupikeun ahli warisna baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul teu ngawariskeun harta, Kangjeng Rasul teu ngawariskeun jabatan, Kangjeng Rasul teu ngawariskeun turunan, Kangjeng Rasul teu ngawariskeun pangkat, tapi nu diwariskeun ku Kangjeng Rasul adalah ilmu nu dicanak ku para alim ulama. Sabab dengan ilmu hidup akan mudah, dengan iman hidup akan terarah. Mudah-mudahan urang ieu imana kuat, ilmuna bertambah berkah. Amin Allahumma ngan make ngan punten. Ari pangajian umum jiga kieu mah pribados rada pesimisna kumaha ilmuna mah duka kabawa duka moal. Naon margina ngaji geus peuting, awak capek, ceuli teu pati ngadenge, panon tuluh balik barho bubar. Da biasana anu ngaji saminggu sakali ge ibu-ibu di majelis taklim balik ka imah teh 2 lengkah ti majelis taklim teh geus poho deui. Di ditu di dieu mah insyaallah moal pati beda sarua teh. Aya we nu naros nu iseng ceuk di mana pengajian naon biar kita ajengan gitu kan. Terus kitu nya di dieu pangaosan sok dinten naon? Dinten Jumat kamari tah can saminggu karek saminggu teh poe isukan ajengan rangkeun naon? Gitu we. Gitu we. Eta teh kakara saminggu komo ieu nu taun kamari di dieu rojaban teh. Rojaban ajengan tahun kamari rojaban di dia nerangkeun naon? Nerangkeun kitu geus urang judulan pangajian penting ayeuna judulna kitu. Nah gitunya insyaallah ngan ibu bapak akan jamaah rahimakumullah ari namina pahala mah yakin tamang geus teu kudu dicarioskeun. Pahala mah tos pada uninga sadayana sok sanaos katerangan nama teu nyaho teuing naon dalil talabul ilmi teu apal ngan intina pahala mah sering nguping ti para kiai bahwa jalma nu ngangkatkeun sampeanana maksud rek pangajian samemeh ngalengkah sampeana oge dosa mah geus dihampura ku Gusti Allah. Ece akang penting ayeuna teh teu bararaga dosa ieu teh balik ka imah nyeun deui dosa. Balik ka imah mah buktina kumaha balik ka imah isukan pasti aya nu nanyakeun kumaha kasalakina bapak buru-buru geura ka desa geura daftar jadi anggota koperasi cek bapana teh teu boga KTP ngurus tunyung paling kitu pasea doraka tah cek eta teh erek daftar edek kudu palurahnya wajib daftar ka ditu mayar sabaran tadi teh daftar teh. Hah? 30
tuh geningnya rada pongedek pada 50 ribu hari tabungan wajibna nunggal bulan seberapa 10 alhamdulillah. Tah eta teh program pemerintah dukung ku urang insyaallah jadi berkah. Mudah-mudahan desa karya bakti semakin di depan. Amin ya Allah ya robbal. Doakeun Pak Lurah sareng reng-rengan dugi ka Bapak RT nu aya di KRT-an ieu aranjeunna sing pararanjang yuswa sing sararehat lahir batina sing berkah milik rezekina. Amin. Doakeun para kiai sabab urang iman jeung Islam ayana para kiai di lemur urang saur Kangjeng Rasul laulal ulama lasoron nasu kal bahaim lamun henteu karana ilmuna para ulama di lemur urang lamun eueuh ustad di lemur ieu lamun eueuh kiai di lemur ieu maka perilaku warga nu aya di lemur ieu teh geus moal aya bedana saperti bahaim. Naon bahaim teh? Bahaim teh pirang-pirang sato hewan aya we urang mah nu paling deukeut nu apal domba, me, ayam. Jadi perilaku urang lamun eueuh ilmuna ulama di lemur urang geus moal aya bedana seperti domba, moal aya bedana seperti me. Lalaki jeung awewe geura tingali domba di lapang. Anakna teh jalu, indungna teh bikang, atuh eta anakna hayang ka indungna atuh celek. Celek. Teu eraeun ku baturna. Dosa henteu? Teu dosa. Da domba ngaranna oge. Ari domba makan teu dibere akal gorisi. Artina akal goriji teh keur nampi ilmu Allah Subhanahu wa taala baik ilmu agama maupun ilmu umum supaya bisa ngabedakeun mana bener mana salah mana kudu mana ulah tarojol dina hukum Islam aya hukum haram makruh mubah jeung saja eta teh dipikiran ku akal goriji anu sangat berharga dituna ku Allah lain ka embe lain ka domba lain ka hayam tapi ka makhluk terbaik nyatana manusia nyebut siana tempat dibolodog ka dewek manusia jalmi ari urang nu di dia jalmi sanes ieu teh gaduh potensi terbaik di hadapan Allah. Maka ku hal eta otak kurang nu dititipkeun ku Allah pikeun ngabedakeun mana bener mana salah gunakeun supaya bisa membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu makhluk yang mulia, bahkan asal kejadian manusia itu adalah makhluk surga. Nabi Adam alaihissalatu wassalam kan makhluk surga. Urang teh kan turunan Nabi Adam sadayana oge leres teh. Taku hal eta ketika orang kembali ke tempat asal maut namina ngalih di alam dunia alam mangrupikeun alam perjuangan wayahna persiapkeun sabisa-bisa urang sadaya sing bisa nepi deui ka tempat asal urang nyatana mudah-mudahan sing sadayana nepi ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ieu panginten harapan terbesar urang. Ngan make ngan perlu perjuangan untuk ukur hoyong tapi perlu perjuangan. Ari perjuangan perlulah pengorbanan. Tanpa pengorbanan keur naon urang berjuang. Ku hal eta salah sawios perjuangan ece ngadeluk di masjid, ece ngadeluk di jalan, aka ngadeluk di luar, nu di bumi dari sebagainya ieu teh mangrupakeun perjuangan. Naon harapan terbesar urang sadayana ilmu menang, amal manfaat, akhirat mudah-mudahan lebet surga ngalangkungan syafaatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana sadai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkahan ku Rajab sareng ku Sya'ban
وبلغنا رمضانا وحصل مقصدنا اللهم يسر لنا على الذنوب كلها اللهم يسر لنا على الأمور كلها واقض حوائجنا وحسن مقاصدنا واقض حوائجنا وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقصدنا اللهم تب علينا من الذنوب والعصى اللهم تب علينا من الذنوب والعصى وأفزنا وأخلصنا إلى الجنة أدخلنا